Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui di Kamis Sunda. Edisi spesial Isra Mi'raj Imlek. Spesial oge caritana rerencangan sadaya. Supados teu penasaran, urang langsung wae ngawitan maca sasarengan ninggal bareng singa beureum. Sumber carita di Let's Read di Asia Foundation. Karya Jessica Valentina. Ilustratorna Alima Nufus. Disundakeun ku sim kuring rerencangan sadayana. Cekidot. Bari lulumpatan leutik malah asup ka sanggar latihan barongsai. Poe ayeuna malah mimiti latihan. Ayeuna urang latihan fisik heula, saur pelatih. Malah mindeng nonton pagelaran barongsai. Pamain-pamainna lalincah pisan. Malah teu nyangka bakal sakieu berat latihanna. Malah kudu push up, loncatan, aadlengan, lompat ngoriling lapang. Sumanget mah masih aya, tapi malah jadi ngalaonan latihanna. Kesangna ngalucur, oge sukuna mimiti ngadaregdeg. Sok rehat we heula, saur pelatih. Mimiti latihan ge mending geus capek kieu, pikir malah. Iraha kuring bisa ngigel singa beureum jiga marenehna. Lanjut dituluykeun kana latihan kuda-kuda. Saur pelatih, pemain barongsai mah sukuna kudu kuat, tur lincah. Rusiahna aya dina kuda-kuda dasar. Malah oge diajar teknik segitiga, segi empat. Aya oge gerakanna nu sarupa jeung huruf jet. Ngaran gerakanna beda-beda, malah heseun ngabedakeunana. Malah ulah garang gusuh majuna, lalaunan weh. Pelatih ngingetan. Aduh, kuda-kudana malah masih luhur teuing. Barongsaina moal pati lincah ngigel lamun kuda-kudana kurang handak mah. Salah deui. Perhatikeun sukuna, lengkahna teu pas. Teu meunang jika kieu. Tim barongsai kudu ngigel, nyurup kana wirahma jeung itunganana. Dilanjutkeun kana latihan duaan-duaan. Malah kapapancen ngangkat Yosi. Malah bisaeun moalnya. Hiyah, malah ngaluarkeun tenaga sabisa-bisa pikeun ngangkat Yosi. Tapi, pluk, aduh. Pasti anjeun mah pohonnya, sukuna kudu leuwih dibuka, saur Yosi. Malah minta hampura bari nyiringit. Yosi bangun nu ambek rada muru kusunu. Malah latihan tambur oge. Tambur teu meunang asal ditekol. Ngadegna kudu ajeg. Malah mimiti paham. Kuda-kuda dasar teh kacida penting. Di sabrang lapangan, tim barongsai keur latihan. Igelana meuni endah. Malah sok neuteup ka aranjeuna. Jadi we takolan tamburna kacau. Tapak leungeun malah kesangan. Panakolna jadi mindeng leupas. Batur nu sejen jadi jengkel. Malah nakolna tarikan. Ku arurang teu kadenge. Dengeuning leungeun malah kurang ngangkat waktu nakolna. Waktu istirahat malah nyimpleng jadi pemain barongsai. Nah sirah barongsai teh berat kitu nya. Ari ukuranna meh sarua jeung ieu tambur. Malah nyobaan ngangkat tambur. Aduh, berat pisan. Ari nempo pemain barongsai mah jiga nu enteng ngangkat sirahna. Suku-suku maranehna saragam, sawirahma jeung tim tambur. Singa beureum teh jiga nu hirup terlincah dipirip ku musik nu nyurup. Latihan dimimitian deui, malah keuyeung kudu leuwih konsentrasi waktu main tambur. Malah ayeuna paham, wirahma tambur teh penting pisan dina pagelaran barongsai. Malah ngusahakeun takolan tamburna saluyu jeung wirahmana. Tek tek dung dung. Lila-kalilaan geus bisa nyurup takolan tamburna malah. Makin geunaheun suarana. Sanggeus sababaraha kali latihan, malah mimiti apal tempo jeung wirahmana. Lamun pamain tambur bener, pamain simbal jeung kenong bisa miluan wirahma anu oge bener. Malah reueus pisan. Kuda-kudana malah jadi leuwih ajeg, igelana oge leuwih lincah. Malah leuwih-leuwih semangat. Kejaga manehna oge bisa jadi pamain barongsai. Tah, gitu geuning cerita neng malah teh. Wanoja muslimah nu keuyeung latihan jadi pamain di tim barongsai.
Rajin latihan kacida berat, malah teu epes neer. Pengkuh tekadna tur luar biasa semangatna. Insya Allah minggu payun tepang deh sareng simkuring via suara di bercerita biu dina carita barudak nu sanesna. Hapunten bilih aya kecap nu kirang merenah, ulah janten daheut kana manah. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.